Lain bima sok kepikiran baik teh. Pikiran naon? Tiang listrik. Karunya nangtung be. Atuh kali-kali mah diu kagoler. Merencangkul. Mau di ari peuting. Heg hujan geuningan. Mun eta tiriseun nya. Besok hayang injeman jaket. Sakalian we payungan atau tiang listrik. Ku bibi. Arek. Pir. Ya. Ai bibi kapi naon akhir. Kata yang listrik nepieun ka perhatian kitu. Dulur. Ih, kan tiang listrik hareupeun bibi terus unggal peuting. Unggal poe malah mah. Tete tetangga tuh ada deket. Arunya. Ya, ai bibi tadi sahur teh. Hah, sahur teh ieu nepikeun ka ngacaprak ieu eta kana tiang listrik eta anjir. Sahur malahan sahur di dinya deket tiang listrik da karunya. Anjing. Moal emah. Ka tiang listrik ieu nepikeun ka di pikiran bibi aing eueuh nu leuwih penting bi. Ampun Gusti.